Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Tep Hendriana Ustadz Santolo ya ontolo nepangan deui para wargi. Ayeuna ieu kadongkapan tamu juragan kuunana ti Jagara. Sobat urang teh pokoknya. Ya nih pang pinterna ya nuju di sekolah. Matematikana juara terus. Bohong. Juara terus. Konsep juara terus. Duh dia pokoknya itu sobat teh putra bapak guru sabda yo. Duh alhamdulillah. Alhamdulillah. Pinter sakolana pamugian nurun ka putra yang paling ter. Alhamdulillah doana wae doana. Hirup belir ibarat cakra manggilingan. Cek istilah Jawa mah. Dina bahasa Sunda mah hirup teh lir ibarat gilinding padati. Terkadang aya di luhur, turun ka handap, naik nanjak kana tanjakan, jut urang turun. Tanda naon hirup teh terkadang aya di luhur, turun deui ka handap, naik kana tanjakan, jut turun. Mapai solokan, jut turun. Mapai susukan, jut turun. Lempang mapai belokan, jut turun. Hirup urang mudah-mudahan aya dina jalan lempeng. Sanajan hirup lir ibarat roda padati oge. Tetap nuju kana jalan kasalametan di dunia jeung di akhirat. Masuk ka hiji bae. Saha? Ancep masuk ka hiji bae ancep mah. Lamun tos biasa ngajawab nembe keluar ka pungkur mah sakola teh. Jadi berhitung heula guru masihan pertanyaan dijawab keluar bade we kitu. Aya matematikana juara bae mah. Nuju di sekolah nuju di SKP. Apa atunya? Hebat atuh. Saha teh Pak Kuku? Ancep teh. Ya, digana nurun kepala putra pamugia sing palinter sing sukses sadayana. Hirup mah nyorang rupa-rupa kejadian. Allah Ta'ala dina Al-Quran ngadawuh innallaha ma'asobirin saestuna Allah nyarengan ka jalma-jalma nu sabar. Hirup dina kasusahan, hirup dina kabungahan, hirup dina keberhasilan, hirup dina kegagalan, hirup dina segala macam ujian. Urang dina kaayaan iman takwa ka Allah, sabar tur tawakal. Pamugian nurun ka putra yang paling ter. Alhamdulillah doana wae doana teh. Pakusin gagan teh kudu ieu kapilih di masyarakat, kapilih di masyarakat. Amin. Allahu akbar. Hirup lir ibarat cakra manggilingan. Ayeuna aya di handap, naik ka luhur, terus manggih pudunan. Mapai tanjakan, cut turun. Naik deui ka luhur, mapai tanjakan, cut turun. Jalma henteu angger dina perjalanan hirupna. Urang kedah sabar tur tawakal. Mudah-mudahan urang diangken ku Allah Subhanahu wa taala janten umat anjeunna anu dinilai sabar tawakal. Innallaha ma'asobirin. Botak sanaos botak oge sabar tawakal. Mang Tep Hendriana sareng bapakku Nana Sutriana ti Desa Jagara ngaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.